Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mancomania, salam dunya, pemirsa dongeng di mana wae ayana, tepang dangudainya sareng aki di acara dongeng Sunda anu di pancar luaskeun di Mandala Mancomania YouTube-nya. Di YouTube mah kalangkung ge tiasa diputer deui, teu sapertos nuju di radionya. Pami kalangkung tos paling naroskeun ka tatanggi. Kamari saurna kumaha ta cariosna? Tatanggi we nu pepata bari medar carita. Pamirsa daramang sadayana, alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae tetep dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balai oge mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lakon Dedemit Pasir Iblis. Ieu dongeng teh reka anak nyalira didongengkeun oge ku aki, ayeuna tos dugi bagian anu ka-8. Mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan oge tiasa janten panglipur kalbu pangberah kana manah pangrepeh kana hate. Kamari teu tiasa kapedar kumargi pas bari medarnya tabus 10 kitu teh. Pareum lampu pamirsa teu aya listrik aliran. Kumargi hujan ageng dordar gelap sareng oyag pangintennya aya lini janten aya nu reksak tina garduna. Alhamdulillah ayeuna tos caang mabra deui sapertos biasa, janten aki tiasa medar deui. Kangen nemean manco nemean ngadangukeun mangaulah sasa kantun subscribe we di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang ngambarkeun deui samakabitanana parsamakna sor Cipanas cinteh panasna nya mangga kaparayun sadayana prung Ganjang bawa ka jauh dorok cekis langkit anu hari tengah hadang jajalaneun ka salapan jawara anu geus kapangaruhan ku kakuatan gaib Dedemit Pasir Iblis. Awas ki, para jawara geus kapangaruhan teh ku ilmu sihir eta iblis, hati-hati ki. Cek salah seorang warga ngagero mere beja kaki selangkit. Rupana si iblis geus ngagunakeun ilmu tenung napikeun ngawas sapi pikiran para jawara. Sigana bae manehna ngahaja ngadukeun papada urang na dasar iblis licik. Cekis langkit bari neuteup ka para jawara anu sorot panonna kabeh ki kosong sarta paromana tiis. Rebut eta orok sarta paehan sakabeh anu ngahalangan. Kadenge deui sora Dedemit Pasir Iblis teh mere parentah. Rebut eta orok paehan sakabeh nu ngahalangan. Calapan jawara anu geus dikadalikeun ku pangawasana Dedemit Pasir Iblis ngulang caritaan si Dedemit. Sorat panon para jawara rubah jadi pinuh ku hawa maehan. Geus langkit Mang Jarwa jeung Uget mundur sababaraha lengkah. Rada saber hatena ningali sorot panon bengis para jawara. Terea omong deui para jawara langsung narajang kaki selangkit Mang Jarwa jeung Uget oge ka para warga anu harita ngumpul di dinya. Mang Jarwa jeung Uget gancang ngagejleng mundur. Awas ki, Mang Jarwa ngagero sabab ki selangkit anu ditarajang ku salah saurang jawara harita nu nyekel pedang acan ngayakeun gerakan naon-naon. Pedang ngadius tarik ke arah luhur, rek meulah sirahna ki selangkit.
Kislangkit anu geus nyekel pedangna gancang ngabawadkeun pedangna ka luhur pikeun naki serangan lawana. Hiuk plenrang buricak Kislangkit kadorong ka tukang tepi ka umpat lengkahna. Leungeunna karasa singsilmun sarta linung. Kislangkit ngarasa heran naha si Jawara jadi rosa pisan. Tanagana teh padahal sakanyaho dirina pangabisa para Jawara anu harita aya di dinya teh teu beda jauh jeung pangabisa sarta kakuatan tanaga jero dirina. Kislangkit ngilikan pedangna ka tempo pedangna rompang palebah sesekeutna. Sigana bae pangaruh ilmu gaib si Dedemi teh ngalipet gandakeun kakuatan para Jawara. Ieu maing kudu leuwih hati-hati. Kislangkit teu bisa mikir lila sabab sesekeut pedang musuh geus ngolebat deui rek nigas kana beheungna. Atuh geus kitu mah der bae Kislangkit teh galungan ngalawan salah saurang Jawara, kitu deui Ki Jarwa, Mang Jarwa sarta Uget. Sedangkeun Jawara anu sajana ngamuk narajang sakur saha bae anu deukeut. Para Jawara narajangna geus teu make ijiran kawas narajang ka musuh bubuyutan. Warga lembur anu lolobana teu mibanda ilmu silat ting jeriting koceak kababad ku pakarang para Jawara anu ngaramuk. Sora anu ting koceak awor jeung sora brak-bruna awak jeung ting gulutukna sirah warga anu tiwas. Para ronda anu rada boga pangabisa julung-jeleng hadang genep Jawara anu keur ngamuk. Kislangkit can wani males narajang sabab apa lamun para Jawara teh narajang lain ku kahayangna tapi na dikadalian ku si Dedemit Pasir Iblis. Tapi daek teu daek Kislangkit kudu males narajang sabab di pihak warga geus loba nu jadi korban. Para ronda oge ukur kuat ngayonan tepi ka 3 jurus. Di jurus satuluyna mah para ronda teh mimiti rarubuh bari mandi getih. Kaayaan peuting harita di lembur Cariu matak pikagetireun. Pikakeungeun Rajapati ti Karaman Dedemit Pasir Iblis bener-bener taya kamanusiaan. Taya ras-rasan saeutik ge. Warga lembur ting galoler bari dada atau beteungna ngabag loba anu sirahna oge papisah jeung badana. Mang Jarwa jeung Uget ngagajleng pindah tarungna mantuan para ronda anu karitiluan tapi Jawara lawana oge tetep nuturkeun ngagajleng. Hiuk trang pedang para Jawara ngababad ka arah Mang Jarwa jeung Uget sarta ronda anu tiluan anu sateka pola nakis ku badogna sewang-sewangan. Ter celik pluk. Tilu bedog murag lepas tina panyekelna Mang Jarwa, Uget jeung ronda. Sedangkan 2 bedog ronda anu sajana maclang teuing ka mana. 8 Jawara babarengan maju bari ngaheumbatkeun pedang jeung bedogna sewang-sewangan ka arah Mang Jarwa sabatur-batur. Mang Jarwa jeung para ronda geus teu bisa hojah da puguh salian geus leuseuh oge kasima dina gayaan anu genting kitu. Ngadadak aya bayangan beureum ngeblesat dibarengan ku ngolebatna sinar hejo mapag pakarangna para Jawara. Hiuk sok rang kadenge 8 kali sora diadu pakarang. 8 Jawara kadorong mundur tapi kali malengkahna ka tukang bari pedang jeung bedogna anu dicarakelna teh kari sapotong. Tapi eta kejadian tematak nyieun reuwas pikeun para Jawara beungeutna angerti iskaku kawas mayit hirup. Sedangkeun si bayangan beureum kadorong mundur 2 lengkah, eta bayangan beureum teh taya lian. Saurang wananya geulis anu make baju sing sarua beureum ngaranna Santini alias Dewi Leungeun Beureum. Dewi Leungeun Beureum harita nyekelan pedang anu mancarkeun sinar hejo, tandaning eta pedang lain pedang samanea. Barang neuteup ka 8 Jawara, Dewi Leungeun Beureum mundur salenggah ningali sorot panona sarta beungeut para Jawara anu kawas mayit hirup.
Para jawara anu teu boga rasa kasieun maju bebarengan ngarepuk ka Dewi Leungeun Beureum. Dewi Leungeun Beureum ngayonan ku jurus-jurus pedangna. Sinar hejo kokolebatan ngarah kana badana 8 urang jawara. Kocapkeun Ki Selangkit anu tarung ngalawan salah seorang jawara. Harita pedang si jawara ngababat ti gigi rek nigas beuheung Ki Selangkit. Atuh Ki Selangkit gancang ngamun jurus andalanna bangu tong-tong macok lauk. Sirahna ngelok pikeun nyingkahan babadan pedang lawan. Bari sakaligus leungeun kencana anu dieusi tanaga jero teh ngadius kana dada anu jadi musuh. Hiuk leplos suk jebrod. Tenggelan bangotong-tong Ki Selangit ngajebrod pisan kana dada si jawara. Tapi si jawara ukur kadorong mundur salengkah dadana teu cecel bocel. Beungeutna tetep tiis sarta kaku. Ki Selangkit gogodeg. Edan, tenggelan aing anu bisa nobros batu teu pangaruh naon-naon. Si jawara maju deui narajang, cara tadi ku babadan pedang anu leuwih tarik. Ki Selangkit terus ngabudalkeun sakabeh pangabisana. Tapi teu pangaruh pikeun si jawara sanajan sababaraha kali kateunggel sarta katajong ku jurus-jurusna Ki Selangkit. Si jawara teh nagen kalah ka beuki ngamuk. Atuh lila-lila mah Ki Selangkit teh beuki kateter. Manehna beuki lila beuki kadesek sabab tanagana beuki kakuras. Ki Selangkit beuki leuseuh. Beda pisan jeung lawana anu kalahkah beuki buringas beuki rosa kawas anu taya kacape. Hiji waktu tungtung pedang musuh bisa ngababad kana leungeun katuh Ki Selangkit anu nyekel pedang. Hiuk bret. Aduh. Ki Selangkit ngagero bari mundur 2 lengkah. Getih ngaburial masihan leungeun anu tatu, pedang dipindahkeun jadi dicekel ku leungeun kencana. Sabab leungeun katuhna komper bari jeung leuleus. Si jawara nempo getih lawan ngucur teh tambah buringas, tambah galak, manehna ngagajleng maju bari nojoskeun pedangna ngarah kana dadana Ki Selangkit. Ki Selangkit daya deui pikeun nyingkah manehna ukur bisa nakis ku pedangna anu dicekel ku leungeun kencana. Hiuk plenrang bericak pedang si jawara bisa katakis. Tapi ku sabab Ki Selangkit geus leuseuh, pedang lawan teh terus nyerocos ngarah kana angeunna Ki Selangkit. Cerep. Ki Selangkit ngagoak. Awakna tuluy ngadalik deukeut tukang. Pedangna murag sedengkeun leungeun kencana dipake nungkup angeunna anu katojos ku tungtung pedang musuh. Bru Ki Selangkit labuhna diuk beungeutna sepa. Sedengkeun musuhna geus ngahumbatkeun deui pedangna, rek narok sirahna Ki Selangkit. Ki Selangkit geus teu walakaya. Ningali gurilapna seseugeut pedang musuh manehna ukur bisa meureumkeun panonna pasrah sumerah kana nasibna. Dina kaayaan anu sakitu gentingna pikeun kapala desa Cariu. Aya hiji bayangan bodas anu ngolebat tarik nandingan kilat. Hiuk desduk. Awak si jawara teh meceleng ka tukang. Ayeuna mah si jawara teh teu hudang deui sabab dadana remuk. Getih ngalembereh tina bahamna ngiringkeun nyawana anu ngalayang. Ki Selangkit anu peureum nungguan datangna ajal jadi ngarasa heran sabab pedang musuh teu geurakeuna bae kana sirahna. Bari hatena pinuh ku rasa sieun campur heran, Ki Selangkit teh beunta. Manehna ngagebeg reuwas sabab musuhna geus ngajapapang jadi bugang sajauh 2 tumbak ti manehna. Sedengkeun di hareupeunana nangtung bari nonggongan ka dirina aya saurang jajaka make baju bodas, sirahna didudukui samak pandan. Dina tak-tak si jajaka teh nyampai rancatan anu tungtungna ngait kana tanggungan bajigur. Si jajaka baju bodas malik sawaktu ngadenge aya sora anu ngagedebut di hareupeunana. Ngabebengkang Ki Selangkit anu napasna geus cenghap-cenghapan.
Gancang si Jajaka anu taya lian Wiratama mariksa kayaan Ki Selangkit. Wira notok awakna Ki Selangkit di sababaraha bagian bari nyalurkeun hawa murnina. Getih teh eureun ngucur beungeut Ki Selangkit ge teu pias teuing cara tadi. Hatur nuhun. Jajaka tos nulungan Bapak. Ulah wakaseur nyarios Pak. Tatuna Bapak kedah enggal diubaran supados henteu buruk. Keur kitu datang Mang Jarwa jeung uget. Ki, teu naon-naon Ki? Tanya Mang Jarwa. Punten Mang, cana ka tempat anu aman. Tatuna kedah enggal diubaran sabab pedang anu natuanana ngandung racun. Cek Wira. Mangga jang. Walon Mang Jarwa teu talangke, Mang Jarwa jeung uget ngagotong Ki Selangkit ka hareupeun salah sahiji imah warga. Ki Selangkit digolerkeun dina balai awi anu aya di hareupeun imah. Wira gancang nyicikeun bajigur kana gelas awi, saterusna mah bajigur diasongkeun ka Mang Jarwa. Eutkeun sawareh sesana balurkeun kana tatuna. Mang Jarwa nurut, bajigur teh diinumkeun ka Ki Selangkit, sesana dibalur-balurkeun. Dipake ngabaluran tatuna Ki Selangkit. Dadak sakala tenaga Ki Selangkit pulih sarta tatuna anu karasa purih panas teh bari jeung nyanyautan jadi rerep saharita. Sedengkeun Wira malikarah Dewi Leungeun Beureum anu masih tarung ngalawan 8 urang jawara. Wira ngarasa curiga ningali paroman para jawara anu kawas mayit hirup. Aya nu teu wajar 8 lalaki anu ngarepuk wanoja baju beureum teh kawas jalma anu teu sadar. Wira merhatikeun kaayaan di sakuriling eta tempat. Rada murinding punukna sawaktu nyaksian di eta tempat patulayah mayit-mayit anu sakabehna pinuh ku getih, aya nu buntung beheungna, leungeunna aya oge anu pejitna budal badil kaluar tina beuteungna anu ngewag. Punuk Wira tambah muringkak sawaktu adu teuteub jeung saurang jalma anu make jubah bodas anu nangtung di handap hiji tangkal badag 15 tumak di hareupeun dirina. Hate Wira nyoba-nyoba negu saha si jubah bodas sabenerna. Tapi Wira gancang malik deui merhatikeun wanoja baju beureum anu harita tarung ngalawan 8 urang jawara. Harita tarungna Santini alias Dewi Leungeun Beureum ngalawan 8 urang jawara geus leuwih ti 50 jurus. Beuki lila Dewi Leungeun Beureum beuki kadesek bae sabab lawan-lawanna kawas anu mibanda sumber tanaga anu teu orot-orot. Sedangkan tanaga Santini beki ka dieu beki ngurangan. Santini kiwari ukur bisa mundur nyingkan sakabeh panarajang lawan, bari teu bisa males deui narajang. Beki lila kayaan Dewi Leungeun Beureum beki ripuh meh-mehan sabora kali bakarang musuh bisa ngababad kana dadana. Dina kayaan kadasek hebat kitu ngadadak datang saurang Jajaka make baju bodas didudukui samak ancrub ka jero kalangan. Sobat, urang gempur bebarengan 8 urang ieu, cek si Jajaka anu taya lian Wiratama. Santini asa leupas tina bang baluh anu berat ku datangna bantuan ti si Jajaka kasep baju bodas. Mimitina Santini teh ngahariwangkeun ka si Jajaka tapi sanggeus ningali gerakan si Jajaka anu gesit sarta kuat. Kahariwang Santini jadi leungit. Malah mah jadi malaikat taji. Sabab si Jajaka sanajan bari jeung lemor bisa ngadasak 8 urang jawara anu nyarakel pakarang. Saha sabenerna ieu Jajaka? Hate Santini terus ngira-ngira. Kisila kade 8 urang jawara ieu tarung bari dina kaayaan henteu sadar. Manenakeun aku ilmu sihir dikadalikeun ku dedemit pasir iblis. Cek Dewi Leungeun Beureum mere nyaho ka Wiratama. Pantesan atuh maranehna tarung kawas anu edan, anu kasurupan. Dedemit pasir iblisna ayeuna aya di mana? Tanya Wiratama bari ngarangsek 8 urang jawara ku jurus-jurusna. Di handapkeun tangkal gede. Manehna make jubah bodas. Teuing jelema atawa siluman, kuring oge henteu apal. Walon Santini, Wiratama ngadadak ngagajleng mundur bari nyentak tarik ka 8 urang. Ngaluarkeun jurus ngagentak tukang anjuk. Santakan Wira anu ngandung tenaga jero tingkat luhur ngageterkeun hawa di eta tempat. Dewi Leungeun Beureum gancang luncat ka tukang, bari ngerahkeun tenaga jerona pikeun mulihkeun dadana anu ngadadak ngageber tarik.
Santini bagi kata Haji ku si Jajaka. Manehna geus ngirang-ngirangan baik ku sabab can ningali halimun ipis atau sinar bodas anu kaluar tina badan si Jajaka. Santini can bisa mastikeun lamun si Jajaka teh jawara gunung salak atawa lain. Sedengkeun para jawara anu 8 ngajungkel ka tukang bari kokosehan beungeut muringis dua leungeunna nunggup ceulina sewang-sewangan. Sentakan jurus ngagentak tukang nganjuk oge mawa pangaruh kana kanu ngadalikeun para jawara. Dedemit pasir iblis ngarasakeun jajantungna ratuk ditunggulan dadana ngageter hebat. Kakarak harita manehna meunang lawan anu bisa ngageberkeun jajantungna bari mencerong ka arah Wiratama. Dedemit pasir iblis gancang ngarahkeun deui ilmu sihirna supaya pangaruhna henteu tepi leupas ti 8 urang jawara. Tapi dina kayan kitu curelat kalayang cle aya saurang awewe tengah tuh ancrub ka tengah-tengah kalangan. Saurang awewe tengah tuh eta di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunan nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Keke heula samemeh urang nuluykeun tarung kabehan. Sok jarajan heula atuh dia sian heula tanagana tah ieu ibinya nak kolaknya kolak cau waluh kolak hui kolak canil kolak cau kolak cangkaleng tah aya pokona mah sagala kolak brus hehe komplit nya murah nya amisnya pokona mah seger matak matak wareg matak cenghar geura matak tanagan sok jarajan heula bohar apa miarsa kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cag urang teuneun heula nya dongengna dugi ka dieu. Lelampahan Wiratama dina lakon Dedemit pasir iblis bagian ka-8. Urang teuneun heula dihaneuleum sieum geus sampeureun urang tunda dihanjuang siang geus sanaleun urang sampeur di bagian anu salajengna. Mugi-mugi taya halangan harungan kapayuna urang tepang dangu deui wengi enjing. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah kenna bade maosan heula nya pairan utos lebat. Aya teh Esther Adelaide anu satya ngadangukeun teteh Tami Maliha oge hadir manco. Teh Yulina Belia anu pis saurna kiku hatur nuhun. Ibu dokter ti Tasik Kang Alpin oge Ciwidey hadir ki untung aya Bisarwitinya. Jadi we salapan jawara teh eleh diberi ajian ku Kurawu ngamangsa beuteung lapar. Aduh hatur nuhun ki semuan hebat lah jurusna nya. Aya Kang Nanang ti Tasik alhamdulillah Tasik hadir ti. Tas Teh Suliani hadir manco Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah jorelat. Celai cenah duh kaporotan ki wilujeng ngabuburit. Semuan hatur nuhun Mamah. Teh Nuraini Silvina Dewi ti Denpasar Bali alhamdulillah hadir aki anu sami-sami. Aya teh Rina ti Oman wilujeng enjing ki Oman manco ki Oman teh sanes negara Afrika sami negara Timur Tengah sumuhun aki hilapnya. Oman mah masih Timur Tengah ka belah selatan pami telepat mah nya bade berbatasannya sareng Afrika tapi masih Timur Tengah Asia Selatan pami telepat. Kang Rasim Haji matur nuhun jempolna Kang Didin Jamaludin oge salam Cianjur hadir. Ang Jamal teh manco mania sok hamparkeun sama kabuyutana waluya kidagar salamina amin ya rabbal alamin. Hanif Roh 9 FN Dedemit pasir iblis rame pisan ki hatur nuhun sami-sami. Kang Setia Budi manco mania Tasik hadir ki hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna oge nyakseni ki hatur nuhun. Kang Agus Sumantri oge pasti pogot menekonya. Aya Rudiat channel assalamualaikum ki waalaikumsalam mugi sehat oge manco mania sadayana. Kang Rudi Tasik hadir ki wartosen orang cariu cobian iblis culik orokna dilembeurit. Waranya
pas kana suhunan pas nincak lemberit grek banyak tetiasa kaditu kadieu banjur banyak ku solar gur di duruk telinda imut siap manco siga maling ieu nya sanes culik orok culik budak atau maling motor telinda imut siap manco hatur nuhun makna oge ti Sumedang. Waalaikumsalam wilujeng enjing ki manco teras ti dongeng aki mangga dilajeng dongeng hatur nuhun. Intan Ramadhani naraskeun hanca wilatama ki teh Liayu ulan dari Bawel ge. Waalaikumsalam manco enjing Taiwan ki sumuhun. Kang Ade Sukarna manco teras ti Bandungna, Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam rampes amin pidoana ti aki waluya dongeng sunah waluya aki sunat. Kang Agus Wadi Ningrat, assalamualaikum manco mania mugi sehat waluya aki oge sing sehat amin. Kang Uda Mulyono dar Kang Asep Sepuluh ti Cibuntu hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam rampes alhamdulillah tos medar deui carios demit pasir iblis di channel manco mania. Hatur nuhun aki sami-sami mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kawaluyan amin. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana di mana wae ayana atur nuhun pisannya anu parantos satya manco satya ngadongkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Salian di Manco Mania aki oge madar dongeng di channel Tepas Sunda nya. Ayeuna teh tos dugi ka serial Sanjaya Si Jawara Pedang Dewa dina judul Satria Langlang Jagat bagian ke 133. Gitu oge di Kidagar Official masih ngeureuyeun lalakon si Welnya Raden Wiguna Wijaya Sakti. Sakitu heula anu tiasa kapihatur akina panginten amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.